Citandangan. Itu nomor nanti tadi itu ke Cibunar. Dangder. Cuma jalan motor ya. Dari mobil mah termasuk. Masuk. Ayo ke Cibunar ke mana? Cibunar lurus tadi itu. Nah, pas kita kan ke kiri, lurus ke handap. Ya nyemun Cikujang juga kan itu. Putra jangan Cikujang terus ya. Ah, jangan ini. Satu acara tausiah ieu dikawitan supados urang sadaya kenging ilmu anu manfaat sinareng tiasa ngamalkeunana sumangga urang dangukeun kalawan kahusuan sinareng ditampi ku kaimanan anu ikhlas. Kukituna sumangga kapangarsa Syekhuna Al-Mukarram dihaturanan ieu panggung kanggo ngadugikeun tausiahna sejak takrim wa adim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tola'an badru alaina ya syari'anil wada وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا وَدَعَا وسلم وبارك عليه وعليه. Kerumatan.
الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وجميع أنبياء الله والمرسلين لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإجرائيل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أنبياء الله والمرسلين والأصحاب صلى الله عليه وسلم خصوصا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والتابعين وأهل الشهداء من أهل بدر وأحد والعلماء والصالحين خصوصا سيدنا ومولانا سعيد القدير خصوصا لحضرة جميع أولياء الله وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى وجميع المشايخ خصوصا خصوصا سيد والصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka salapan Duka 10 Laksalam di Pasir Leti Duka narunutan Duka tuluh ngajawab salam sakti kewajiban umat Islam di mana aya nu maca salam wajib sia teh dijawab sa karti teh jawab atuh cardok. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Dua cukup. Cukup dua. Cukup dua. Cukup dua cek. Cicing aku atuh. Iji geter beak. Ya Allah ya Karim. Sakali deui dabongan hayang tilunya Kang. Isi jadi jelema lieur. Kaditu esek kadiesek eta tilu sakalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillati aujabana wa amarona bil ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ongkoh kermuludan nyebutkan Muhammadin saeutik deui. Ira harek resep jeung nyaho ka Kangjeng Nabi. Betul? Betul? Cik atuh da urang teh NU leres ulah nurut udud wungkul. Baca salawat sing era kubudak. Betul? Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zikir ke Allah. Ya, punten dikuring dah. Asarunyem. Ieu Islam. Ketika ngumandangkeun kalimat Allah, apalagi surat di Gusti Allah, sokomo petunjuk hirup, salah langkah jeung carita, di mana dibacakan kalimat-kalimat Allah nu mukjizat nu langsung ka Kangjeng Nabi, zikir singnya kupingkeunana jadi ibadah, dibacana jadi ibadah, ngajawabna oge jadi alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah la'allakum
Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kakak aing rudak aing pare to gerak ieu. Eta kalimat jihad. Lamun santri pangarsa pun guru para ajengan ngarti naon tujuan eta kalimat nu dibaca. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Sing panjang Allah na aing sampai kita tempat dia syarat itu. Hampura ieu. Tang. Hampura ieu kuring ieu bisa berapa penting teh. Kemari malam saya tanyakeun ge. Malam Kamis kemari teh di Purwadadinya kan. Malam Jumaah kehujanan di Banjarsari teh. Iya. Terus malam Sabtu penting di Pasangrahan. Saya tanya hoge cicing. Malam Sabtu pentingnya Ngapungbang. Ayeuna malam Minggu di mana itu? Di Citandangan. Saur pangarsa pun guru, Citandangan teh tandang Makalangan. Betul? Tandang Makalangan. Aya sejarah leluhur zaman bahula. Cenah Citandangan teh jelemahna berisa segala rupa. Betul? Nu di kota jadi pejabat aya. Anu buka pesantren aya. Santri-santri katingali aya. Ibu-ibu di diskotik aya. Alhamdulillah. Di diskotik alhamdulillah. Kekeun bae atuh da ngareunahkeun atuhnya leresnya. Tanyakeun kanu balik Bandung kamari. Aya urang Citandangan uing ngahaja waktu baheula FPI. Pangresa Kang Ujer nyarioskeun urang. Naon Kang? Aduh di loba kieu cai aing jadi burui. Aduh, atang euy sagala cai samiji 2 5 kumaha nginumna ye. Loba pisan euy. Ya Allah ya Karim. Kamari mah basa malam Sabtu Kang di Pasangrahan aya kopi hideung biasa Banjar mah kopi hideung. Bisi terpercaya. Tanyakeun tah ka urang Banjar kuring mawa balat. Kopi hideung mah wah luar biasa. Kopi hideung syaratna teh minang ka sasajenna teh Kang kopi hideung di ditu mah. Buka di dieu mah ye eueuh gitu. Dinaon ya Kang? Ya, iya susu. Haneut kene. Yes. Alhamdulillah. Iya, cai naon ya? Cai teh haneut kene. Alhamdulillah. Nah, ieu mah herang ye. Kacida caina. Ieu mah sanes cai susu, sanes cai kopi kan kopi itu mah gitu ya. Dia mah cai murah. Sabaraha sih harga ieu aing di Banjar ka dieu sabaraha ieu cukup ku hiji cai. Murah. Aduh si kaburu ieu kieu bae. Hampurakan. Ya Allah ya Karim. Subhanallah.
Kupingkan, pikir ka Gusti Allah teh jadi ibadah nu luar biasa. Bahkan dina salah sawios katerangan sok sing loba pikir arajen dikram kathiro. Sing loba pikir jahar apa pikir hopi leras. Ari maca Allah. Allah. Bari canggirah mata kupingkan. Ye kalimat tong lalawara dina surah Al-Baqarah ayat 153 mangga tingali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dites wae. Allah teh nepi ka 12 harakat. Tancapkeun dina hate lamun tahlil la ilaha illallah Allah na sing di dieu Kang sing di dieu tah di dieu ti handap teh lain di dieu lain kade ieu luhureun eta tah di dieu kade tadi dieu tarang baga tarik ka luhur la plak kana tarang betul ilaha kadi eta nu katuta ieu tempat curi nu bener tah pat curigna nu kencak ka dieu. Ila na dia panjangkeun deui. La ilaha illallah dieu. Teuneun tempat hakaneun. Laras bu laras. Laras bu laras. Ibu laras osok itu osok. Sok ajaran. 3 kali we maca eta kabunggulengan. Ku Gusti Allah. La ilaha illallah. Ilna sing tarik capreskeun di setana kabur kan itu. Inilah Allah semuanya. Jangan tidak ada yang ditakutkan kecuali Allah. La takhaf wa la tahzan. Innahu kana ma'ana. Teu kudu sieun, teu kudu sedih. Boga Allah. Saya cenah? Betul? Baca Allah nasi panjang. Baik batu. Dan ayah lu gitu nak. Aduh, ada tuan kawarung. Nyaho aing teh bincang kopi gitu. Aing tidak deui atuh euy. Rek ngaji teh cara kopi gitu Kang euy. Terus sok urang pikir heula ka Allah kuring nu maca Quran sugan bener lamun salah tong dibenerkeun nya. Sabab loba jelema ayeuna mah anu salah dibener. Loba nu bener disalah gara-gara bot teu daek ngan teu daek diat akhirna kurang ad seperti si mana yang ngomong saya diajar cik paku kita di cik iya paku di ditu mah pak saya si palurah paku di ditu mah siapa di ditu mah lurah teh salarona sok itu tah luhur sabelah bukai kata meureun tengah jalanna can bener kabeh jamatana ge can beres mudah-mudahan sing sukses palurah sing nyaah terayat palurah itu bagikeun nusanyana BLT na palurah lain amin bejakeun tanyakeun ke palurah lain amin nyaheun teh palurah ka urang nyaheun alhamdulillah Masya Allah sok kurang pikir panjang 12 harakat supaya asup kana hate Allah aya getaran kana hate aya coba lamun isuk atau subuh ke Allahu Akbar aya getaran kana hate tibra we molor nah iya berarti Islamna bobodohan Islamna bohong Allah getaran nusilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu jadaku imanan betul lamun maca Quran getarkanlah dari dirimu ini bacakan Allah
kuring lamun geus ngebahas tentang eta nyeri kana hate zaman ayeuna geus loba nu poho ka Allah. Geus siap ngigulu kedus saya. Ya Allah ya Allah. Punten Kang bahasa abdi bahasana teu bisa sopan ieu teh da. Sopan ge di dieu mah nya. Teu bisa soleh aya soleh di dieu. Bahasa kuring sorangan bae. Ajeun lah. Umur batur ieu. Alhamdulillah kopina gelasna padam caina pino aing kudu nginum global putih beberapa paket ieu aing bakal beda nu beureum nu poneng waas nu bodas bakal bangke kiihna jeung isingna aduh alhamdulillah non kang sing barokah kang sing bacan Islam aya kopi teh dibuka ame barokah cenah sok siapkeun nu gaduh cai karena ke dia kurang doaan kesadayana aya nu gering aya nu gering aya nu gering hate aya nu gering ku pamajikan aya nu gering ku salaki aya anu gering teu mangih tungtung urang eueuh bubarna aya sing yakin boga saha urang teh ya bingung teuing geus kamari mah aing teh bisa ngomong ka ajengan pangersa tapi teh bisa ngomong dan cek parura cek ajengan kecedok di rumah saja 2 tahun aing teh payu majikan teh kata aing teh boga beas aduh kopi bukan kopi si kopi di hatanten biasa gusti aku kita sih gue baca ikan kagok lah dan banjir di dia gue jangan banjir makan saja besok lah kan dia pusing gue ya ini agak kumaha yang ini pinang ngaji tairah ngaji nanu bener ya lanjut ya Allah teruskan waktu parantos jam 10 lebih 15 menit. Insya Allah pilih wangi teing tapi jauh tadi ke macet di jalan malah Pak Polisi pada nur sabarang kanca kontak hapunten Pak Polisi aya di dia Pak Polisi pilih barabe cenah tang bisi aya nanaon PP jabe Pak Polisi urang dor tema Pak Polisi pada naon pokoknya aya macam-macam di ines ke Pak Polisi cek anjeunna teh alhamdulillah Pak Polisi langsung ke dia, wih, aing caru ajengan teh cenah dipongkor, asa jadi ambulan aja, bawa yang pararahan di dia, cenah gitu, payah hatena kini kapangi, terus, dia orang hirupkeun deui, baca Al-Quran di mana wae ka kuping ku urang, jawab eta Al-Quran, di mana aya kumandang adzan di masjid. Dikatabihan maka jawab ku urang eta azan itu cirina jalma anu iman sabalikna jalma munafik jalma musyrik jalma kafirin nyaritakeun adzan nyaritakeun Quran teh risih seperti anjing menggonggong disitulah umat Islam kudu hudang sabab sia geus eueuh iman nyebutkan adzan jika menggonggong nyeri itu karena hati hari dihina nyeri hari sia nyeri sorangan mata gering seumur-umur leres kopi 2 tahun ayah nu maot di dia covid ayah nu maot covid ayah lamun teh covid mau maot nah hati sieun ku covid nepi ka poho ka Allah laras teh poho ka Allah poho sieun kunaon kamari nepi ka aing teu nyatu 2 tahun oh nu ngonang hiji-hiji acan Kang da kudu di rumah saja cenah malah ulah ngomong ayeuna mah bebas deui alhamdulillah jadilah bisa madang ayeuna mah aya susu aya minuman alhamdulillah inilah lain hartina salah pemerintah sakingnya pemerintah ngabejaan ka urang
bahkan lamun ngalawan prokes didinya pisan manehna menang tindakan malah kamari mah di rumah sakit Banjar kena cenah ku Covid kabur ka kebon dari udah ku polisi satre cek uing tanah aya polisi budak-budak nu gering beres gitu ya Allah ya Karim eta nu gering budak-budak ku polisi da teu beunang kabur nyemput di imahna deket dapur kamana cenah eta si Covid Allah Pak eta neangan diberitakeun si anu neangan nu gering aya nu cager teu diurus lah kabok cenah ngomong anu cager teu diurus punten geus ru cager urang ubaran cenah ku aing ditojos kunaon 3 kali malah laras gitu teu diomongkeun da karasa ku uing ari diomongkeun disinyarekan untung geus aya namanya geus kabur ka ditu ka Comantara laras dipikir-pikir aing diheureuikeun we ku si eta sa Covid kamana Allah na kamana Allah na kamana Allah na kamana laras bukti survei membuktikan ketika baca Quran jempling ketika ngadenge ada masjid kosong gara-gara si eta ning seunan eleh urang malah tadi sahur MC sahurna punten aya setan anu sok ngagoda leres di antara setan nu ngagoda teh di mana-mana korek teu maca pikir di mana aya anu maca salawat leres maca Al-Qur'an leres sok bacakeun Quran ku kuring duka bener duka salah ngalamun salah tong dibenerkeun salah mah salah we tong dibener-bener ieu mah geus bogus salah dibener-bener geus bogus murtad di Islam geus bogus musyrik di tauhid sing bener urang teh geus waktuna urang teh hirup sabenerna hak urang hirup teh hak urang ka Allah teh ulah dihalangan ka Allah la takhuf wala tahzan ulah sieun jeung ulah sedih Allah ngabarengan urang amin ya Allah ya Rabbal urang citanangan jeung hadir di ieu tempat sing cager kabehanana amin pangarsa sadayana nu gaduh ilmu salu luhur pangaweruh jembar ku pangabisa sing mangpaat ilmuna amin ya Rabbal punten barudak ngora generasi caur Pak Lurah tadi sing ingat karena jati diri masa depan 10, 20, 30 tahun yang akan datang engkau akan jadi anak apa dan akan jadi dewasa jadi orang tua bagaimana pikirkanlah dari sekarang semoga anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihat amin bapak-bapak ibu-ibu nugas karolot nugas parewat mudah-mudahan gerak sehat panjang umur amin ya Allah ya Rabbal buah ngajampe na ya hiji cai lamun aya mayar kali 10.000 we sabaraha deui tinggal ngitung cicing terus cicing lah pusing aing jadi omongkeun da bisi doraka ari mah haram hukumna mending ngomong sakalian ya terus ka teu urang ayeuna mah jelema sugan we sugan we alah lieur kana hira kana silahna guys mali omong-omong nu penting itu urang sasarangan zikir ka Allah kembali urang sadayana karena fitrahna diri yang manusia diwajibkeun zikir ka Allah supaya menang kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin ya Allah ya Rabbal wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Ela lamun kuring ngadeberkeun leungeun kieu tah engke Allah panjangan cek kuring teh lep eureun nya supaya dihitung ameh menang ganjaran jeung berkah saur tadi Pak MC leres wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya kayak pohon deui naon kan bal ahya teh kan itu pohon deui udah biasa pohon mah jelema teu aku sok loba mah banyakeun deui ka batatur tang bal ahya naonnya aduh aing karena kitu sakitu yang memberi aya confident can dietaan can ditampilkan kemana ya pantesan cek ada tecan ditampi ya ku ayang jeung ku embahna nyangakeun badan sakujur minyak aing minyak acing minyak pungkurutan sikap ulat sikap pelut asiat aing siratna kabeh parapatnya ini parapatnya nu geulis kadarieu nu cantik kadarieu nu beunghar kadarieu kalayan anu sangsara jeung ripuh jeung anu geus pararep adi tuh si jauh si jurik nyingkir setan nyingkah sadayana kuring ayeuna rek minum cai kopi hideung semangat nyangakeun ka pangersa mbah mangga nyangakeun cai kopi hideung anu buah salira disuhunkeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana eta mah doanya atunya pohon deui doa teh pohon deui doa dahar eta mah da geus dahar can teh kan pengen gogorogokan dahar saeutik keun ka dahar deui lah mun teh nyabahankeun we sing ngarti atuh ieu mah bismillahirrahmanirrahim punten ya ngiring ya akang aleut kang mangga sadayana puntennya ya sasajian ibarat deui ku abdi makanya gelasna ieu kada seep ieu kada seep sabeakna cai bapak nama bismillah taman deui kesakit teh cicing mah aing lah atur pisan ka aing teh hidup kali sanaros datang hadir yes, alhamdulillah lamun teu kitu mah seger tapi susuran cari minumnya minum deui supaya susu kan juga balik ke karabakan balik aduh subhanallah bal ahya'u walakin la yash'urun alhamdulillah detik menit detak jantung urat nadi ingat ka Gusti Allah di dieu pisan jalma nu bakal menang pangampura jeung ampunan bahkan saciduh metu saucap nyata di mana yang segala Allah geus nyiapkeun ud'uni astajib lakum sing percaya kuring tahun 80 mulai masuk ke Minhajul Karomah Cibeunteur tahun 85 kuring keur di Banten cicing kita beri Banten lain sombong ya keur di Banten kabayah ka Malingping ka Cihanja ka Kadukaweng ka Menes teras kabayah terakhir di Sukabumi aya alumni Sukabumi di dinya Subhanallah rata-rata ngomong naon teh kode ieu teh ngomong naon ya baelah sakainget nya ngomong pokona mah aya nu diomongkeun kecuali nu ingat begitulah ameh teu lieur sajebrodna ngan eta ladang udar ider tahun 80 di Banjar beda tradisi jeung beda suasana jeung di Garut Pak lamun abdi harita keur di Banjar terus di gawe di ajengan inget terus ngala jengkol
diwadahan eta jengkol teh ku tolomong cek urang dia mah tolomong cek itu mah gebok wadahan cenah ku gebok ai gebok abdi sakaterang caunya oh telebuk ya aya telebuk tolomong itu mah gebok di Banjar Makang eta teh gebok eta abdi nyanap we tangkal jauh takang mangga gebokna wadahan jengkol namru gebok aya ada dicarekan salah sia teh saurur rencangan nya bener salah eta abdi ka jogol eta di sawah salah paribut bener cek uing gebok teh tangkal jauh cek si eta gebok teh naon tolomong horeng bahasa nu beda bukti nama sarua bahasa gebok lamun cek urang ditu tolomong cek urang dia telebuk tolomong beres nganaha atuh si itu ngomong ka uing nyebutna naon gebok ari kuing pancan ngarti aya di Banten mah da lain tolomong karena teh naon kan lain carang ka teh hilap deui aing teh sehingga ke Banten teh puguh poho deui we aing mah Banten aja ari tang adon muli-kuli macul ditu teh malah lamun ngawinkeun ge da palbe aya palbe aya lain ngawinkeun di ditu mah ngewekeun cenah tanyakeun urang Banten sorry atuh bahasa batur diseureikeun doraka sia sok tanyakeun ku beda bahasa jeung beda cara kadang-kadang sok nyeri kana hate betul abdi yakin urang Citandangan ieu lain urang asli di dia sadayana mohon aya nu di mana di menit malah tadi abdi sareng pas supir teh di mana di Lampung cenah jauh ka cida bahasana ge beda seseriana ge beda dari Lampung mah kitu seri aya pamana apa aja abang anu supir di Lampung mah kitu serina teh arek yang serikeun tungtuna abdi kalah seri yang serikeun seri terus ada seri ade bunga sadarea da kitu serina beda seri Lampung jeung seri urang sok ngajar gara jeung si abang aya sok gara seri da beda seri urang jeung seri Lampung mohon seri na wae beda apalagi ngomongna matak bisi kuring ngomongna beda ade teu aya niat celik putih cerak herang kuring ka dieu teu niat nyinggung teu niat jebret mohon bade kasinggung wios kasinggung bade moal lamun kira-kira kasinggung cek abdi geus montong hadir di dieu ka aing mah kieu bahasana atau di mana? Kan dina hate pikiran tong aya hadir di tempat nu kira-kira eta tempatnya naon beda kecuali lamun siap bedaan mohon sementara saur Pak Kugu tadi Palura ya Citandangan teh asli pupuhna urang dia sadulur dia tapi teu sadayana urang dia sadesa oge beda lamun teh mah hiji jalma eta perbedaan teu bisa ngahijikeun bakal pasea saumur-umurna mohon urusan agama, urusan pemerintah, urusan keluarga lamun bahayu perbedaan eta diperbincangkeun jadi mamala terus sok ibu sok pasea jeung bapak ceuk sok pasea jeung bapak jeung salaki ece sok pasea ceuk nyaah ka salaki dikeun bae nyaah ce ka salaki alhamdulillah aya salaki ece di dieu aya tah disaksian ku bumi jeung langit nyaah cenah ka salaki mohon osok ngerekan ka salaki osok kana pangna osok da nyaahnya tah dibuka kukuring dibela sabab lahir nakang jeung Nabi teh ngangkat derajat ibu
Matak di dia judulna oge peringatan Maulid Nabi Muhammad Madrasah Nurul. Tapi met ieu na Kang, materi naon ya? Islamiyah apa teh ayanya? Aya tawe Madrasah Nurul Iman. Madrasah teh hartina teh tempat ngaji. Nurun hartina cahaya. Maka alif lam Komariah kana Nabi Samsiahnya. Cek Komariah kana Nabi Samsiah. Alif lam Nurul Imani. Nurun mudok al imani mudok leres. Isi salah kuring kade. Nurna cahaya imani. Kenapa imani dikang disalahna. Itu aya wakaf tina etanya tina mudopat, idopat. Ieu sanu nulisna ieu. Ngaji geura tuh. Nulis gampang wae. Nah iya nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun. Nurul imani kang ieu teh Kang. Tapi nu kaketang ya. Aya dia ahli nahwu sorof aya. Sok mangga baca Nurul Iman leres teu? Leres teu? Ning diwakofkeun pedah naon? Nurul Imani. Di mana mudok pada rofa, pada nasab, pada JR, tetap mudok mah asal ti dituna kumatar kibanana. Tapi mudok ilaih mah tetap wajib JR. Nurul Imani. Artina cahaya keluar tina keimanan eta di depan. Betul? Dia budak anu dididik di dia sangkan keluar cahaya keimanan digambarkan dina kehidupan sehari-hari. Jika ibunya anu jadi salakinya ibunya kasalakinya dede kasalaki dede bogoh keneh ce geus teu bogoh jakeun siakeun. Osok nyarekan ce, osok nyarekan. Jujur atuh, apaan keur dijampean ieu teh? Ieu teh ngaranna teh cek bahasa gaya nama rupiah. Macana? Rupiah. Lain rupiah, rupiah. Cek bahasa urang itu mah rupiah. Bahasa urang kota. Cek urang mah keur di papatahan Cina eling. Betul? Betul. Awas. Ibu geus teu bogoh ka saroge geus teu bogoh. Aduh, alhamdulillah mah nuhun pisan Kang. Aya keneh caroge mah aya. Nu bogoh keneh setengah si emak mah sakitu geus kolot. Ari maneh orang-orang papa yang tok citeng chatting. Lagi di mana? Nih, lagi di Bonsai. Gitu kan? Tungguin ya, nanti ketemuan. Salakin ke Jakarta. Betul? Aya we nu nyadak tina HP-na. Nah, pamajikan aing ya. Aya internet kapangi jodoh atuh nya heueuh pongan saha. Leres? Berarti nu salah lain salaki, tapi saha? Bongan sia. Bongan sia. Awas. Hati-hati. Nya abunya Kangjeng Nabi dilahirkeun dina di alam dunia ieu ngahajab ku Rasulullah. Allah keur ngaganti peradaban anu anyar. Mun baheula zaman jahiliyah di mana aya ece ibu-ibu anu keureuneuh maka dimulai sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan si ibu teh ditungguan ku hansip. Si ibu teh dironaan ku tatangga kada hansip lah ada kata nurun sia jahiliyah baheula. Si ibu teh pada nungguan jeung pada nyerian begitu umur 8 bulan geus geger salemur saja jagat raya bahwa eta si ibu geus reureuna 8 bulan sakedeung deui bakal ngalahirkeun. Begitu ditingali teh awewe lahirna eta orok teh. Buru-buru maka Bapak Hansip mawa pedang nu seukeut. Tatangga siap ngajegangkeun eta budak. Langsung dipencit dina beheungna. Sat! Kerenceng koceakna eta mah geus hukumna kitu zaman harita ka. Boro-boro mah ece ibu-ibu nu geus kolot. Budak orok karek cerot geus ditetep dibunuh.
terus dibelah dua jika kakak baheula samemeh lahir Kangjeng lamun teh mah aya hidung tawa bapak nu geus kolot umurna lempangna geus pake ieu sukuna geus tilu ketru nah batu kolot mah tepat tuh jeung aya rehakan di era geus saeutik bukan bae atau dulu aing ieu eta kolot harita ketruk-ketruk cek budakna hate madanya ngan memang aturan negara